Masih sasarengan dina acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cespleng. Saatos urang ngalaksanakeun ibadah salat asar, urang lajengkeun deui. Tadi parantos didangukeun nya laguna nyaeta ti Ibu Cicih Cangkurileung Nikmat Duriat anu disuhunkeun ku Mama Nenti ti Raja Wali parantos diputerkeun mugia katampi oge Duriat anu disuhunkeun ku Kang Masna Mamah Eti. Mugia katampi cenah raoseun atuh raoseun atuh lagu Duriat mah nya aya telepon di urang angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. SGP Radio Sanhan Anu dirojong dirojong ku PDO PDO memang cespleng. Pak Ahmad. Kang Dedi sehat Kang. Alhamdulillah Pak Ahmad ya teh. Alhamdulillah iya Kang. Pak Ahmad aduh. Sehat. Alhamdulillah Pak Ahmad sehat. Abi sehat oge Kang Ahmad. Alhamdulillah. Kang Ahmad nuju naon eta di bumi? Di bumi aya di bumi Kang. Nuju di buminya. Tos iya makan siang enggak Can? Udah makan siang belum? Hah? Kang Ahmad, hayang diputerkeun lagu naon? Halo, pengen diputerin lagu apa? Udah makan Kang. Udah makan? Oh iyalah. Makan siang. Waduh, pakai apa tuh jengkol? Oh, pakai itu loh. Rawon. Wah rawon. Nikmat. Rawon. Tawon apa tuh? Iya rawon lah, rawon sama juga. Tawon. Oh tawon, alah tawon mah tuh lebah tuh. Sayurnya minyak tawon ya, aduh. Alah. Lagunya itu ya Kang ya? Lagunya apa tuh? Lagunya jali-jali. Jali-jali mah lagu Betawi atuh. Jali-jali jaipongan ya. Oh jali-jali jaipongan. Oke, siap-siap jali-jali sok dikitur-kitur Kang Saha. Salam-salamnya buat semuanya ya Kang. Salam-salam Kang semuanya aja. Siap. Kang matur nuhun ya Kang. Mangga. Hatur nuhun sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ahmad nu aya di Jatinagaranya. Teu cenah makan jeung naon jeung tawon. Aduh jeung tawon euy. Jeung lebah atuh. Lebah mana da teh? Lebah hanap Kang. Lebah hanap mah naon atuh Ci? Eta Kang sayur. Sayur naon di handap? Sayur nu bahe we. Hayang lagu teh jali-jali Ci, jali-jali Persi Jaipong cenah Ci. Jali-jali Persi Jaipong keur lagi teangan Jaipong. Sok anu bade telepon deui diantos di 861 di 861 salapan 4 2. Bener teh Ci? Leres Kang leres pisan. Resep aing ngomong ieu teh. Ci, nah teh ya teh nana teh ngilu siga batur, ngilu naon Kang? Ya ngilu naon kitu nyalonkeun naon Kang abi mah nyalonkeun jadi pamajikan nu alus. Sugan we jadi nyalonkeun anggota dewan. Abi mah jadi anggota dewan guru Kang. Dewan guru naon? Guru spiritual Kang. Guru spiritual. Dukun atuh. Hanes Kang abi mah tukang ngabalur. Ngabalur naon? Ngabalur we teh anu comel. Aduh, ici mah. Kang. Naon Ci? Eta ka mana eta Mamah Warsih nya eta teh ni sombong pisan teh nelpon. Oge ka mana eta teh Abah Kiki nu di Bogor eta teh Abah Kiki. Aduh nuju naon Abah Kiki? Nuju ieu beun Ci, nuju istirahat Abah Kiki, nuju istirahat. Oh, nya sigana mah
Nya teh nuju ieu, tapi teu nelpon nya baki kitu Kang Yadi mana mah itu Bah Yadi anu di Jonggol teh, Bah Yadi teh mohon ka mana Bah Yadi teh meni tos lami nya teu nelpon sigana mah henteu ieu ka Ici teh. Teu naon? Heueuh, henteu kangen eta teh kangen. Alah, teu kangen kangen mah lain laguna eta teh laguna itu si Babang Tampan. Eta mah lain Kang laguna Dewa kangen mah. Lagu Dewa, bener lagu Dewa eta teh nya. Atuh eta mah grupna kangen mah nya, eta mah Babang Tampan mah nya. Nya eta mah grup kangen eta mah kangen band. Siga Mama Eti itu kangennya. Kangen ting kangen ka saha teh kangen kan lain. Mbak Susi, gimana Mbak Susi kabarnya Mbak Susi? Mbak Susi mah lagi dengerin we sambil lihat-lihat. Lihat apa, Ci? Lihat tanggal, Kang. Biasanya tanggal segini teh nunggu tanggal 1, Kang. Kenapa nunggu tanggal 1, Ci? Iya nunggu tanggal 1 cenah nunggu Kang kumkumnya dateng. Henteu sigana mah, Ci. Henteu siga duka tuh. Kong Dahlan ka mana, Ci eta Kong Dahlan? Eta mah beureun eta mah nya. Heueuh keur kieu we keur nanti ke mandian wae eta teh sapi. Meni betah teh mandian teh. Mandian teh di bari jeung dieur sapi teh. Dieur sapi eta teh dieur sapi. Dieur sapi mah sambil meres sapi lain sambil meres Kang. Eta teh dibayang-bayang eta teh. Dibayang-bayang naonna? Dibayang-bayang we sapina. Nah, kumaha mun sapi dibayang-bayang? Meureun cenah sapi teh nabat geulis teuing. Eta kumaha mun listrikan sigana mah geulis pisan. Ayahnya begitu. Aduh Kak beneran keun geura ngambek geura Kong Dahlan mah. Diambekan si Kong Dahlan. Bae mun diambekan mah ke menta eta we menta jeruk. Menta jeruk. Aya nu ngamuk mere gitu nya. Aya Kang Kong Dahlan mun ngamuk teh segala dibere dibikeunan Kang. Naon dibikeunan? Naon we saya aya. Lamun eueuhna naon? Bajuna teh dipake. Aduh aing mainnya teh buligir atuh. Teh buligir teh cenah siga binaragawan. Lain binarangka. Binarangka mah tuh kerangka hungkul atuh. Nya binarangka. Binarangka mah tukang Dedi gosok dibuka. Ini siga binarangka. Rangka teh rangka baja gitu. Lain rangka teh tulangna mending sekali itu. Ngahina euy ka urang euy. Bae lah ai batur dihina mah ge diamekan atuh Ici moal dibere pulsa ge teh. Moal dibere pulsa moal transfer ka Ici teh sok atuh geura dialus-alus ku Ici ke dibere pulsa dialus-alus ku Ici mun mere pulsa mah. Catet atuh nomorna, Ci. Teu catet eta teh Kang. Jam sabaraha ya, Ci? Kakak tabuh tilu lah pukul 54 pada jam 4 kirang ya teh. Jam 4 kirangnya. Ka mana deui teh Ci cadena nelpon? Kang aya teh bubuli nyayan teh, di bubuli nyayan hejo. Koneng Ci mah hejo. Da geus gosok gigi kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SKP Radio Samhan Aldi Rojong PDO memang cespleng. Mama Mino mangga mama. Hoyong lagu naon Mino teh? Lagu ya Sapa Madegan. Mang Darso Sapa Madegan. Mangga dikintun-kintun. Apa daya nawa ya. Bade Atos lalebet. Mohon bade ngahal. Mana tos lebetnya? Atos tadi Mama Nenti nyeun teh laguna teh nikmat duriat. Anjeunna teh. Emang nikmat duriat. Atuh nikmat eta mah nikmat pisan eta mah. Mohon. Sok ngaluang dia tuh mah. Lagu naon Lagu naon ke lagu rame. Lagu tisen ke atuh lagu tisen mah cicing gitu nya. Lagu tisen atau lagu naon ke? Moal halang. Moal halang bener itu mah.
Alah. Cewek Kewenya. Jumat Payun. Oh, siap lah gitu mah. Mohon atuh gitu mah hatur nuhun Mama. Gitu ya. Mohon. Aya wayang golek iraha. Wayang golek insyaallah Sabtu kaping 30 aya wayang golek. Kaping 30 ayeuna. Kaping 30. Sabtu enjing. Mohon Sabtu enjing insyaallah. Aya wayang golek mohon. Lalakonna anu rame nya. Naon lalakonna tuh request naon lalakonna? Lalakonna pokona upami aya mah dalang cecep. Dalang cecepnya aya lalakonna ici teu jebur aya. Teu jebur ka sumur. Kang Dadi mah mau ditengteuingin cenah isinya. Oh, atuh si Kang Dadi mah banyak teu kejebur ka sumur abi mah teu kejebur ka ieu tah ka naon teh ka budak ngora. Hayang borondong ici mah. Atuh borondong teh atuh lamun garing teh mending resek-resek pisan daos eta teh. Aduh, ici mah. Kunaon maksudna? Mangga. Hoyong sama padagannya. Mohon keun di antosnya diputerkeun. Mohon. Wilujeng sonten. Majang kawangi. Mangga kawanginya terus wangi wilujeng bobo. Kan pada malam mingguan. Malam mingguan ka mana mah masih gedung malam mingguan wae teman. Masih gedung malam mingguan wae. Orang malam mingguan. Malam mingguan di imah wae atuh. Imah wae. Ya kan nanda tahun baru orang bakar-bakaran juga. Tahu bakaran naon teh bakar naon teh. Tahun we nu dibakar. Ici mah bakar-bakaran cenah bakar nafsu. Alah bakal nafsu kan. Bener dah. Gulan. Rawas iku meujeng kah. Kan dia tong ngompolnya. Hatur nuhun jajangnya. Sami-sami Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yati namanya teh Mindo. Hoyong laguna sapamadegan ci. Nya sapamadegan eta teh. Sapamadegan jeung ici. Sapamadegan jeung ici. Pokoknya mah sapamadegan we. Mama Yati madeg ka mana ici madeg ka mana. Eta mah teh. Di sini mana sapamadegan gitu nya. Gitu we lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu Mindo deui ci. Mama nanti. Resep ari Mindo mah. Oh kitu rawasnya. Aduh. Nah, di dia mamahna sadayana resep kena 2 kali nya. Manis pisan. Aduh, siga nama karena kunikmat duriat teh ci. Saking kunikmatna jadi hoyong. Saking kunikmat eta teh. Aduh, nami deui. Mau hayang nami naon ayeuna? Tah kitu hoyong nambih naonnya. Lagu naon eta teh nami naon? Nami disiram gitu. Hayang dicebor, hayang di naon di banjur. Hoyong disebor. Alim disebor. Alim lagi disebor. Pilih we hayang disebor ku eta tah, ku bensin. Hoyong disebor ku kasih sayang. Kayak baru kasih sayang. Jaduh durian mah. Kalau di halangan ka mana oge cenah mah tetep bae. Tetep we eta. Durian. Durian mah tetep mah kemana-mana. Biasa ka mana-mana. Eta teh kecuali mah eta teh kecuali anu jaminna teu waras eta teh. Kecuali anu sok ngolembar. Ngolembar tah eta mah sok ka mana wae eta teh. Aturan ngolembar teh. Tiap pengkolan. Ngolembar mah aya ngolembar banget ngolembar. Ngolembar teh. Mah sok. Ya ari sok ngolembar mah hawato. Gitu. Ya tong daraek ngolembar teh eta teh. Daraek atuh ngolembar mah. Iya. Mane sok ngolembar gitu. Saha eta teh teh sok ngolembar ci saha ci? Mahanya nu sok ngolembar ya. Eta teh Aki Dahlan. Aki Dahlan sia dicarekan. Aki Dahlan resep nang ngolembar. Gitu. Mama Yati. Kunaon tengah halang deui sayang. Nuju ieu cenah. Mama Yati Mindo, Mama Yati Mindo. Aya mah Yati Mindo. Dah saha deui tah nu Mindo lalaki nu Mindo saha atuh kan dia atuh.
30 kali ka hoyong mah. Eta mah kadang teu diungkapkeun mah jadi teu alim nelpon teu diungkapkeun. Hoyongna mah hoyong gitu nya. Biasa Kang ari nafsu terpendam mah. Gitu nya. Aya hoyong mah hoyong tapi eta teh ya. Hoi tapi RR. Nafsu gede tenaga kurang. Ari nafsu terpendam mah biasa sok jadi bisul Akang. Bisul kan ya bisulna ageung. Aduh. Ini resep kan bisul. Resep anu bisulan mah. Kena ke dia ku itu ku nanti ku bulau. Dua Ngomongin tukang ku bulau mah. Bulau mah. Kenapa minyak kodoknya? Ngomongin ke Pak Puramun ku bulau nu Bener-benernya. Bisul mah ku eta ku salep bisulnya. ngomong salep bisul salep hidung. Salep hidung tah. Nah dengan sebodas namanya hidung wae atuh. Hidung we, hidung mah. Kapungkur sampai kayuna hidung wae nya. Hidung muhun. Kedah nama bodas gitunya. Gitu. Mohon masak dikit-gitu deui atuh. Kitun-kitun ka Mamah Yati. Mama Yati, mohon. Mamah Eti. Mama Eti, Tadi teh aya Kang Ahmad. Kang Ahmad, terus. Ari Payanto tujuh ka mana ngomong nih? Duh, ka itu panggilan teh nuju ieu sigeuna healing geula. Healing. Healing mah. Healing. Healing ku kulingan teh di teh di imah. Healing. Ngumah healing, ngumah piring. Mbak healing. Aduh, eta Payanto geus cemerut euy lah. Aku kue 3 ucing atuh Payanto ah. Ngejat atuh sakedik ngejat. Nya ngejat ame ieu amena teh ade cengkat gitu. Gitu mohon. Ame cengkat eta teh. Salirana maksudna ame cengkat atau salirana. Ya, atuh mohon wakosna Kang. Sami-sami Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta Mama Nenti oge nya Mindo. Sok aya nu Mindo deui itu mah atunya. Hiji deui lah diantos lah nu Mindo hiji deui. Nya Kang abdi ge bade Mindo Kang. Mindo naon? Mindo ibak Kang. Ibak Mindo. Oh itu kesangan wae Kang. Geus naon? Olahraga. Olahraga naon sih? Eta tadi ge cicing di dieu teu katingali. Eta Kang olahraga Kang. Aya nu ngebetot-betot. Naon nu betot-betot? Ngebetot-betot rok. Menyerok di betot-betot geura. Si batu mah nyangkakeun ka urang saya ngebetot-betot rok teh. Oh, akan tadi ngebetot-betot rok gitu kan. Oh, rek ningali ngintip segala. Jeung untap intip dibukakeun ka abdi mah. Bohong mana masih ya. Nanti ngayeun rok maneh. Ah, bohong tuh mana? Nih karasa ku abdi. Eta mah nanti hoak eta mah cing maneh mah. Ah, hoak. Emang hoak teh naon? Hoak teh eta lain cing. Eta hoak teh lain eta teh. Eta teh nu dijieun sayur nu pahit gitu. Lain mun eta mah tekokak. Eta tekokak. Lain eta mah. Lain hoak teh eta misalkan anu nate anu misalkan ka ieu nate kapotong gitu atau luka gitu. Lain eta mah bohak cing bohak. Oh, bohak eta mah bohak mah itu eta teh nu itu anu gembul eta teh bohak mah eta bohai. Ah, bohai. Aduh si Cima segala wae. Ah, sok atuh Kang diputerkeun Kang diputerkeun. Nya diputerkeun. Icin muter. Lain eta diputerkeun eta nana Kang laguna eta teh. Tadi aya nu menta eta teh. Nu menta jali-jali eta teh aya Pak Ahmad. Terus tilu pernah pohon teh Kang. Nya. Nya urang ulah puterkeun nya cinya ieu hoyong Kang Ahmad dia teh jali-jali gitu nya ti Ipah Geboy. Anjay.